Islam itu wad'un ilahiyun yad'u li ashabil uqul ala ma huwa min indi rusul. Anu mengarang agama Islam itu adalah satu undang-undang Allah, hiji peraturan-peraturan Allah anu dicandak ku Kangjeng Rasul bikin keselamatan umat baik di dunia maupun di akhiratna. Asyari hakikatan huwa Allah, asyari majajan huwa Rasul. Agama teh hakikatna ti Gusti Allah, majajna ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia berpegang teguh dina ajaran agama Islam, mungkin mengikuti perintah-perintah Allah, mengikuti kewajiban-kewajiban agama Islam, maka ieu jelema teh bakal selamat dunia jeung akhiratna. Betul apa tidak? Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi lamun urang berpegang teguh dina ajaran agama Islam, insya Allah pasti dan yakin urang bakal selamat di dunia, urang moal cilaka, di akhirat urang moal nyaeta moal menang siksa neraka. Jadi urang lamun ngadoa ulah kosok mentah hayang asup ka surga, ulah hayang asup ka surga, ulah hayang mentah asup ka surga. Hari asup ka surga mah eta mah geus nyaeta jaminan ti Kangjeng Rasul, tetapi urang mentah nyaeta supaya selamat diselamatkeun dina neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh umat Kangjeng Rasul, seluruh umat Kangjeng Nabi eta sadayana bakal asup ka surgana Allah. Betul. Tetapi seluruh umat Kangjeng Rasul tidak semua selamat dari api neraka. Maka cek Kangjeng Rasul, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Ijaminan Kangjeng Rasul bikin umat Kangjeng Nabi. Cek Kangjeng Rasul, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Sahabat jalmana anu ngucapkeun kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah bakal asup ka surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan cek Kangjeng Rasul, kullu ummati tadkhulul jannah illa man aba. Seluruh umat Kangjeng Nabi, sakabeh umat Kangjeng Rasul eta bakal asup ka surga illa man aba, kecuali jelma anu undungan. Maka saya salah sahiji sahabat Kangjeng Rasul anu ngaros, "Wakila man aba ya Rasulullah?" Sahabat Kangjeng Rasul anu embungan kana asup ka surga. Cek Kangjeng Rasul, qala cek Kangjeng Rasul, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Sahabat jalmana anu taat ka kaula, sahabat jalmana anu nurut ka kaula, mengikuti perintah-perintah Allah, mengikuti ajaran Kangjeng Rasul, maka cek Kangjeng Rasul dakhala jannah, jaminan asup ka surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa man asani faqad aba, sahabat jalmana anu teu nurut nalah maksiat, mabok-mabokan, nalah berzina, maka faqad aba. Jadi lamun urang hayang selamat dunia jeung akhiratna, bahkan urang hayang menginginkan asup ka surga, maka urang teh nyaeta kudu mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cek Imam Al-Ghazali dina kitab Bidayatul Hidayah diterangkeun, fahfad ya miskinu jami'a badanika. Heh jelma-jelma miskin, fahfad ya miskinu jami'a badanika. Jaga raksa badan anjeun, jaga raksa awak anjeun. Tinaan komo anu 7 anggota mah. Wa khususul anggota sama. Jadi 7 anggota anu kurang dijaga diraksa. Bahkan Gusti Allah dina Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
amanu anfusakum anfusakum wa ahlikum nar. Wallahu a'lam bishawab. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu wa ahlikum nar, dan ahli-ahli kalian, keluarga kalian dari api neraka. Jaga raksa badan undangnya kamu ada 7 anggota. Yang pertama lisan, nuka 2 beten patuangan, nuka 3 mata, nuka 4 jeli, nuka 5 lengan, nuka 6 suku, nuka 7 si Alexander atau si Pewo. Ada 7 anggota kurang kudu dijaga diraksa. Yang pertama lisan, ya lisan urang, supaya ini lisan urang nyalametkeun urang, jaga engke di akhirat nyaeta ucapkeun kalimat-kalimat Allah, pakai eling ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatlah manusia tidak ngajaga ngaraksa lisan. Maka jaga raksa lisan urang. Ulah sok ngahina batur, ulah sok ngomongkeun batur, komo urang ngomongkeun batur al-kadzib wal ghibah mimah eta ngabohong terus gibah ngomongkeun batur ngahina batur moyokan batur. Jaga raksa lisan urang supaya ieu lisan urang engke nalika lisan engke ieu lisan urang teh bertanggung jawab kumaha anu diucapkeun ku urang. Tah tisim pribados mungkin dihapunten. Jadi kesimpulan tisim pribados nyaeta inti pokok sari kalam kesimpulan pribados bahwasana lamun manusia hayang selamat, lamun urang hayang selamat dunia jeung akhiratna, hayang aman tina seuneu neraka, jaga nyaeta 7 anggota badan urang. Jadi urang kudu mengikuti kana perintah-perintah Allah. Mantap. Cek budak Jepang mah sukyo balikyo to anatawa atau cek bahasa Jerman mah linder bikin dilimbat dari jaga badanmu dan ahli-ahlimu dari api neraka. Disebut balas itu Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.